Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pantun buat ibu-ibu. Daun salam, daun salak, daun papaya. Ibu-ibu yang jawab salam kompak, saya doakan mudah-mudahan punya mantu orang kaya. Matre bae. Ada pantun buat bapak-bapak. Daun salam, daun talus diwadahan kana rantang. Anu ngajawab salam rada lulus doang keur mikiran hutang. Aya nu boga hutang hayang lunas atuh bayar lah. Ada pantun buat mang santri. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantan sudah ke penghulu, kalian masih sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal mauta tazkiratal lil mu'minin. Asyhadu alla ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullahi shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Faqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Al-ayah. Wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Wa qala nabiyuna Muhammadun al ulama'u warasatul anbiya. Al hadis al makna wallahu a'lam. Wa qala nazim fi kitabi ta'limil muta'alim. Ta'alam fa inal ilma zainun li ahlihi. Colongok bae bantuan wa fadlun wa inwanun likuli mahamidi ya rabbi bil baligh maqa waghfir lana ya wasi'al. Ieu teh zaman geus bantuan teh colong ngopak. Ieu teh zaman geus kudu asak-asak mik. Lamun teu hayang tijung ka agama kudu mik. Ngeunaheun tinggal kir doang ieu lah. Ya Rabbi bil mus baligh maqa waghfir lana ya wasi'al. Ulah loba goreng sangu eta sangka sangu biah teka bagian besek meureunnya. Ulah loba goreng ka kiai ulah heo matak di dunia cilak
di akhirat asup narak ya, sepulungan ujungna bedak. Ampun para lun anu kasuhun ti para guru ti para sepuh anu pinuh ku pangaweruh, hampura anu ditedati sadayana para alim ulama anu jembar ku pangabisa, mipit widi ti para kiai anu paraniti ku pangarti, ku kituna salam kahormatan kabanggaan anu saageng-agengna anu saluas-luasna kasadayana para tokoh dan pemuka agama anu hapunten tetiasa disebat nami hiji-hijina, insyaallah tengurangan kana rasa hormat sareng takdim kasadayana. Doakeun ku kabehan mudah-mudahan guru-guru urang kiai-kiai urang sing diparanjangkeun umurna, dipasihan sehat wal afiat anu sampurna, dijembarkeun milik sinareng rizkina, disoleh-solehahkeun katurunanana supaya aya anu neruskeun kana perjuanganana, nungtun urang ngabimbing urang ngajayak urang kana jalan agama, supaya urang kabehan salamet di dunia salamet di akhiratna ya robbal. Kunaon kiai ustad kudu didoakeun panjang umur sabab lamun maot hese gantina, bener tema camat malamun maot isuk ge gantina aya, lurah maot gantina geus ngantri, tapi lamun kiai maot 5 tahun 10 tahun 15 tahun can puguh aya gantina, bener apa bener? Makanya doakeun para santri anu keur menimba ilmu di pondok pesantren sing sabar, amin, supaya jadi generasi penerus ulama, amin ya robbal. Bari jeung hese eta ngaji, bener temang, dimulai ngaji amil jurumiyah nasrib matan bina ngelal sampai kangelel hese hayang kabaca kitab 4 tahun eta hese gampangan keneh bahasa Inggris. Bahasa Inggris mah tinggal manggil baik guru privat belajar 2 tahun yakin bisa. Yeuh nu diuk dihareup ge urusan bahasa Inggris mah ulah ditanya dah. Teu percaya dia mah kuncina ge boga 2 aing di mah. Inggris mah gampang, good night selamat malam, good morning selamat pagi, gujubar selamat ngojay lah. Hese nu hese mah bahasa Arab, bener apa bener? Tapi kula percaya ka urang wana salama santrina para rinter bahasa Arabna, amin. Bisi teteh teh percaya tanya santri di dieu, mang santri ngisang naon bahasa Arabna, cek santri ngisang bahasa Arabna ala antaina. Doakeun kiai supaya paranjang umur. Kiai eta pondasina kampung, kiai pondasina lembur, lamun kakak hewa ka kiai sarua jeung najong pondasi, lain pondasi anu ruksak suku kakak nu potong. Bener apa bener? Iya jempol ya, dulukeun ka dieu bu, heuy heuy. Ieu mah bah ngajina tilok mireung oh. Ngajina ngaji barhobeh asal bubar bepoho kabeh. Komo eta lamun di majlis taklim kiai mah ngocoblak maca kitab, di luar mah matis jambu pantolol eta. Ieu ramo aya 5 ye, ieu jempol ieu kiai. Kiai mah pendek buntek lintuh lah. Ulah nuleukeun ka aing ngarah. Lamun hirup geus diacungkeun jempol berarti bener cek saha, cek agama. Lain bener cek jelema, maaf bah hayang bener cek jelema mah gampang. Contoh aya preman balik nonton mabok sasampoyongan lumpang suku jam 2 puting di jalan celebok bae nincak tahi. Deken belanan. Nyaeta tahi nyaliket nyakoneng eta tahi. Cek preman teh kalewatan ieu jelema ngising di dieu pugu katincak kalewatan sagelanya.
begitu nyileuk ka gigir aya masjid, cek preman kabeneran amat aya masjid lah aing rek kukumbah di masjid karena tempat wudu. Eta preman neangan tempat wudu di masjid, alhamdulillah kapanggih kukumbah barang keur kukumbah nyaledat ngabanting bleg bepaeh eta preman. Isuk-isuk sawana salam geger budak heunya teu nyangka preman ge paeh nama keur ngalawudu becek sahabat. Bahnya kukumbah doang. Bener cek jelema belum tentu bener cek agama. Leres da ieu. Ieu jempol kiai. Palaunan benya. Ieu curug pemerintah. Ieu curug bugang orang kaya. Ieu jari manis. Ieu ibu-ibu ka. Ieu mah wajahna wajah emas kabeh ieu. Karena nusok di pakaian emas teh jari manis bunya. Jadi dengekeun ku kakak lamun pamajikan rada panas ulah waka dibawa ka puskesmas, bawana ka toko emas engke ge buring khas cocok teteh kahayangna. Talamun ieu cingir pamuda maaf najan leutik ieu cingir ulah dilalaorakeun buktina ceuli atul cingir anu turun. Irung aya korongan cingir anu turun bahaya najan leutik lamun geus dikieukeun ku pamuda ribut ka. Ieu acara PHBI acara model kieu lamun eueuh pamuda kira-kira jadi moal kudu aya pamuda ngimaman salat jadi masjid. Maaf ngimaman taraweh lamun digempur bae ku aki-aki sabulan gempor bah. Makana kudu diselangan ku anak muda insya. Jadi kulama eta di Pamarayan lembur serut. Jadi maaf ulah lakob ki serut lain lakob teh. Jadi kampung kula kampung Serut, Desa Pangawinan, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang. Jadi ngomong teh eta be cenah nu ceramana Kiai ti Serut penyahun kana ngaran kula. Jadi ngaran kula teh Sama Ani. Sakitu mah hadela nya. Lamun jadi kiai bagus Kiai Samani, lamun jadi lurah Samani, ngan brengsek kamari giaya pamalingan kotok karena Samani digoblok kita budak ya. Di Pamarayan mah eta lamun taraweh sok hayang gancang bae duka di dieu mah. Oh sarua. Komo pamuda di itu mamang lamun rek taraweh ngintip heula saha imam nadak. Anca balik. Cana geus cacahan ieu. Ieu kiai, ieu curug pemerintah, ieu curug bugang orang kaya, ieu jari manis ibu-ibu ayeuna urang keupulkeun kana botol. Perhatikeun mak. Euy. Di dieu mah opatan curug pemerintah aya di dieu, orang kaya aya di dieu, ibu-ibu aya di dieu. Jempol mah di dieu doang sorangan. Coplok pemerintah, botol masih bisa dipegang. Bener tuh. Coplok orang kaya, botol masih bisa dipegang. Tapi maaf lamun coplok jempol kiai teu aya alamat ieu kampung bakal ruksak, aqua bakal ragag. Rek naon leukeun aing bae. Doakeun kiai mudah-mudahan paranjang umur. Ya Robbal. Aparat pejabat pemerintah anu sami ku kaula dipihormat, teristimewa keluarga besar, putra putri, para santri, para alumni almarhum almagfurlah anu ngajadikeun wasilah urang kumpul dina ieu tempat. Berikut pondok pesantren doakeun ku kabehan mudah-mudahan sekeluarga besar sing dipasihan Ginulu Rahayu Ginanjar Kawilujengan, amin. Mudah-mudahan ieu pasantren langgeng ila yaumil kiamah ya Robbal. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat, santriyin wasantriyat jamaah rahimakumullah. Anu sadayana ku abdi sangat dipihormat, mudah-mudahan kumpulna urang ayeuna ngajadikeun sabab Allah ngocorkeun rahmat ka urang sadayana. Lengkahna suku urang keupatna leungeun urang ngajadi kiparat dosa-dosa urang, amin. Mudah-mudahan engke jaga di poe akhirat
di poe kiamat urang dibarengkeun direjengkeun dikumpulkeun deui siga kieu jeung para kiai kalawan kumpulan jalma-jalma anu bakal menang rahmat Allah menang syafaat Rasulillah sallallahu alaihi naon sabab maaf sagede urang mah butuh jasa kana syafaat Nabi bener teu bah sagede urang lamun ngomong-ngomong hayang ka surga boga modal ibadah jajauheun lamun lain karena syafaat Nabi bener apa bener hayang ka surga boga modal puasa nu mana ja urang mah puasana ngan saukur mindahkeun barang dahar ti beurang ka peuting bener teu mah nya beurang nama teu dahar teu nginum puasa ieu peutingna teh akan doang nu balas dendam bae karena pager gebea komo salaki teteh tah padahal nama awak jangkung gede kumisa gede salumbat puasa jing nyap-nyap bae hawa lapar merenya aya kotok lewat beletak ditimpuk aya meong lewat ditajong sampai meong ngancleng mantog kana tembok ngek ditanya ku baturna meong kunaon ditajong maling lauk tah into ngising na kasur meureun ih henteu pan dia ditajong nyaho aing ge teu ngarti meong teu ngarti komo jam 2:30 lamun kuasa kurang iman eta deudeulean tetempoan rada error bah lumpat ka buri imah neuleuh paciringan doang cingcaoh bae lumpat ka susukan neuleuh tai pali doang gogodoh cau bae komo eta jam setengah genep setengah jam di kana buka ieu meja geus eueuh sisian teh bala-bala kolak bubur segala geus macam-macam buras segala geus teh manis teh es teh buah kabeh 5 menit di kana buka eta mata kana kolak kana jam bari nyap-nyap bae ka anak incu budak eta jam hirup tapaeh eta begitu aya nu adan di masjid Allahu akbar Allahu akbar eta can barbar acan bala-bala beak opat tah eta puasa doang kitu jajauheun ngasupkeun kana surga lamun lain karena syafaatna Kangjeng Nabi Muhammad bu urang hadir ka dieu berikut abdi ti pamarayan hadir ka dieu hampura bah lain rek caramah lain rek pidato ieu mah ngalap berkah mudah-mudahan abdi diaku muridku almarhum almagfurlah amin mudah-mudahan urang kabehan disyafaatan ku guru urang amin ya robbal karena ia almarhum almagfurlah anu dihaul kurang dina wengi ayeuna manusia yang sudah menyandang predikat anfa'uhum linnas jalema anu geus mere manfaat ka manusia bener apa bener insyaallah min ahlil khair wa min ahlil jannah amin ya robbal pasantren anu dirintis anu dikantunkeunana ieu jadi ladang jariah anu pahalana terus ngocor ka alam kubur almarhum almagfurlah anu neruskeun kana ieu pasantren ngajadikeun anak soleh anu terus bakal ngadoakeun ka alam kubur almarhum almagfurlah amin ya robbal para santri para alumni anu geus ngajarkeun ngaji di kampungna ngajarkeun ngaji ka santrina santrina ngajarkeun ka santrina santrina ngajarkeun ka santrina ieulah ladang ilmu anu manfaat anu ganjaranana terus ngocor ka alam kubur abah almarhum almagfurlah amin ya robbal makana ibu tinggal mikiran urang yo bu euy urang lamun maot kira-kira di haulan model kieu moalnya bu rek nanya ibu boga anak anu diarepkeun tinu jadi anak eta naon jawab bohong lamun ditanya ibu boga anak bapak boga anak anu diharapkeun tinu jadi anak eta naon aya nu ngomong kieu Ustad lamun boga anak lamun geus gawe gajihan sok mere kakolat mun mere
paling ge gajian sabulan teteh diberi 100.000 ngasuhin cuma sabulan sampai encok-encok ya ayeuna pan zaman gararawe pamajikanannya anakna diasuh ku mokolotna pan kawalahan eta mokolotna jaincuna mau ngomongna bahasa Indonesia baik Freddy jangan lulumpatan aja kamu kamu masal manggih cai aja langsung leleceh nanti kamu jatuh itu kaki kamu bunas itu pabelit ngasuh sabulan diupahan 100.000 barijing dicare kanan baik ku anakna panas nelpon ke anakna di pabrik mimin anak dia muriang cek anakna di pabrik atuh baran mak kuma jaing ge capek sarua bae anak dajal tanu kitu menya salah berarti aya mobil lewat tak geus matana ka dieu ya pangrasa aing kasepan aing jeung penalpot mah aya dinu ngomong Ustad pangaruh ari boga anak mah bisa dialat tanagana bohong teu urang mah baheula mah keleutik dititah ngalasuluh ku kolot deregdeg ngalasuluh bener teu dititah meuli sambeleun teu anca lain langsung belanja meuli sambeleun tapi jajal anak urang ayeuna maaf ceng bantuan abah siang ngunjal gabah di sawah kumaha jawabna marera rera rerang teu daekeun bener apa bener anu katilu berarti urang boga anak teh hayang kumaha ngarep-ngarep kumaha dengekeun ketika anak sholat secara otomatis indung bapana kabagian ganjaran sholat alhamdulillah ketika anak masantren ngaji di pasantren narkib di pasantren padahal ibu keur di sawah keur di kebon ganjaran terus ditransfer ku anak amin ya robbal makana keberadaan pondok pesantren di hiji kampung maaf bisa jadi Allah nurunkeun rahmat kaeta kampung sababiah didinya aya pasantren bener teu Bu bisa jadi Allah nulak kana bahla turun kaeta lembur sababiah aya pasantren alhamdulillah makana ulah sok hewa ka pasantren ulah hewa ka santri pan pasantren kula ka haji di pinggir sawah sabodo amat nanya Allah setelahnya eta asal usim nyawa kula beak dioncogan kuno boga sawah bae Ustad bentik-bentik curug nama bejakeun taka budak santri tah ulah sok mere ngising di sawah bae kitu kadinya namanya atuh sawah keur dioyosan pan diisingan ku budak haji mangkaning taina sagede baterai pannya aing gitu mah idola geus kitu santri ku kula dikumpulkeun cek kula teh dak wayahna ulah ngising di sawah bae karunya nu boga sawah ngacung saurang hampura ka kula mah tilok ngising di sawah ngising ge nagalengna doang emang bener ka haji ngalawan santri mah urang matak jengkel kana hatenya makanya kiai-kiai mah sabar ngahareupan santri insya pan santri mah lenger ka balong kiai balong santri manggah kiai manggah santri eta pan kalapa kiai kalapa santri ngalak kalapana di jam 11 puting kapanggil ku kiai woi kenaon dia ieu cinaka neangan jalan ka langit tuh sopor ngalawan bae puting-puting jam 2 kahaje menta uyah jeung naon mang jeung kejona yang dahar meureun tamanya makana kudu sabar kiai boga santri masyarakat jeung masyarakat ngahareupan santri kudu sabar insya maaf teh euy santri mah lenger teu masyarakat mah jam 2 jam 3 kan malolor santri mah nu molor jojorowokan bae Allahu Akbar pan gandeng katanya beres jojorowokan pan beuteung lapar nyeduh mie mangkok teu boga gayung masjid pan dipake beres nyeduh mie gayung masjid teu dikumbah deui
ditunda bedina tempat wudhu teh atuh nu jadi korban isuk-isuk aki-aki dah barang isa ngadadak cepel juburna bari ada panas teh aduh bener Kak Haji lenger jasa. Jadi masyarakat kudu puting-puting lapar ngaliwet nganduaan ngaliwet nagerek nyambel karena leleper tanggung nyambelna karena gelas nganu hese panutuna kulantaran santri otakna jenius aha boga ide horeng susur kiai dipanggil mama dicokot Kak pakai nutuan sambel tadi kumbah disotkeun dipanggil mama atuh isuk-isuk salat subuh kiai nyusur rada bareureum beungeut waduh aing kena prank ya cenah untung kiai boga ilmuna maneh nama diganti maca suratna bismillahirrohmanirrohim wasamsi waduhaha masyarakat kudu sabar ngahareupan santri insya ima patutna ka santri hewak bae ayah santri ngalut rek nyalatkeun dulu ge pemburu arwah goblok dia lamun teteh rek pae saha nu nyalatkeunnya heuy mungkin ya alam dunia can digubrageun ku Gusti Allah karena loba keneh santri bener apa bener ya mengpung kula beja ngadenge ka pamarehan ge bahwa maling ting mah loba santrina amin loba kiaina narkoba nage loba oh dia banyak ngajinya terus ya terus Bismillahirrahmanirrahim wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida menahan sahajing samsuri oh jujur teteh berarti itunya nama kori internasional manehna kori internasional istri nage dicandak kori internasional duy dibayangkan ku aing lamun pasea di imah doang nama make kori betanya aja kori kabeh cek salakina teh haram jadah dia ditembal ku pamajikanana si anu haram jadah asana asup rumah sakit jiwa kabeh tanya bu hayang boga anak doang kori tadi mas santren tuh aneh hayang boga minantu bisa kori itu aing mesi keke ulah kacungar cengirnya hampura iya hampura ka haji di pamarayan mah lamun caramah teh susurian sok balalik pugu mah serobedinya kehadiran Syekh Samsuri Firdaus supaya jadi motivasi ke urang di anak-anakna titah ngaji Quran tahfidz Quran memahami mempelajari lagu-lagu Al-Quran insya naon sababna adan ge adan lamun make lagu ngeunaheun lamun ngaji Quran bagus adana ge bagus bener tuh ya mah adan lempong bae doang gantar dak ih Allahu Akbar atuh cik RT aya naon dak atuh lagu anu bener hi keke maksudna kunaon maaf ayeuna mah pemikiran jalema terlalu bebas terlalu luas kori maling ping daerah kori laguna atuh make lagu kori budak ulah make lagu lagam Jawa euy eta urang Jawa meureunnya dibayangkeun lamun urang Karawang dongna lagam Karawang eta dah aroaital ladzi paseh mah paseh sih
Yang laguna teu bener, yukadzibu biddin fadzalika allazi yadu ulyati ngeunaan teu mah 2 minggu yang ngapalkeun kita. Tapi salah tama salah ngaji mah aya tosehan, aya bayati, aya soba, aya nahawan. Pan ustad nyaho pan kula ge pernah ngaji di dinya tah malijakeun lah di dinya tah. Jadi baheula mah kan keur di pesantren koribahnya eta ngomong ge make koribah ceng rekamanna gunah eta ngaranana rekarang kasih pameureunnya rek naon karangkas wa izin kacugak paku sukuna keren lah pokoknya nama. Aduh ampun bahajinya ngahibur santri biar malah tergalau kabeh mengiriman eueuh ya WA checklist abu-abu bae terus ya terus maaf lagu Al-Quran mah likuli makolin makomun walikuli makomin makolun nanon ge aya tempatna bener teu bah lamun ngandangkeun kebo kana kandang kebo ka lamun ngandangkeun bebek kana kandang bebek lamun salah ngandangkeun bewahaya ngandangkeun kebo kana kandang bebek ruksak ngandangkeun bebek kana kandang kebo molos bae bener apa bener. Jadi ngaji Quran maulah sangeunahna kecuali ieu maca sholawat silahkan laguna bebas kecuali mang santri di kobong maca yakulu maca alpiah laguna bebas lah ngajan teu make bahar eta ge pan bahar maloba mangnya aya bahar basit aya bahar rojaj bahar kamil aya mang bahar nu bisa ngawadang baharudin ngaranna tegang bae ngajina ampun aing bisi keur galau bosen make bahar nu eta bae atuh bahar dangdut ge meunang saha nu ngalarang bil jari watan wini wani dawaal ngancung artanya dia wa musnadin lil ismi tamizun hasol bitapa altawa atat wayap tenyahueun wanuni akbilan nafi'lun yanjali lagu napal teman sungguh mati aku jadi tanyaho eta lagu Bang Haji Roma Irama jadi kula mangepen tak Mang Haji he otakna jenius manehna mana naon ge bisa jadi lagu mah aya mobil teka tanjak jadi lagu cek Mang Haji teh rem tangan itu keren lah kan. Haruh mulai ngaco aing lah ya aya budak pamuda maling cau di kebon kanyahoan tak ku Mang Haji Roma Irama cek Mang Haji teh jangan ditebang karena itu pisang orang jangan ditebang keren lah pokoknya jadi lagu baik baheula teh Haji Roma Irama pernah yang jadi presiden ka haji ngan untung teh jadi eta lamun jadi mah marhaba lagu ngagaleong eta marhaba ditembal ku belah dia belah dia nembali atup orok pinsan dak keur ngangiran pannya terus lah ngaco kembali ke lab emang naing monyong gitu ya wal yaksal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa ngus matana nulu ka dieu terus ya
wal yaksal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Wahai urang wana salam kudu rempan, kudu rem, kudu hawat, kudu si rempan kunaon, khawatir kunaon, sieun kunaon, lautaroku andai kata kita meninggal dunia, min khalfihim dzurriyyatan di apa, di belakang urang loba generasi katurunan anak cucu anu lemah. Bener apa bener? Lemah tina naonna ustad? Dengekeun, hiji lemah fisik, lemah anu kadua lemah pesak, lemah pesak, nu katilu lemah pasuk. Mesti lu bae lok diapalkeun lah. Hiji lemah fisik, dua lemah pesak, tilu lemah pasuk. Lemah fisik alhamdulillah ayeuna mah loba dokter, loba bidan, loba puskesmas, anak urang di posyandu sararehat. Bener apa bener? Nya bah dohiriah nama sehat, tapi ya Allah otakna bebel. Bener apa bener? Kemungkinan gara-gara barang daharna iyo. Urang mah baheula barang dahar paling gemblong, ranginang, hayang pokari sewet ge tinggal nyoplak tangkal kira doang banyak. Ayeuna mah pun budak-budak ayeuna kana gemblong geus teu daekeun, ranginang teu daekeun, naon daharana itu fried chicken. Teteh nyawa karena fried chicken, fried tarigu, chicken eta kotok, gogodoh kotok caing mata. Bari jeung can pugu halal jeung haramna. Bener apa bener? Ngeunah dina sungut doang, awak sehat doang, tapi otak nama bebel. Buktikeun ayeuna, maaf baheula mah eta ngalewat ka hareupeun kolot, punten abah, punten emak, aceng ngalangkung kitunya. Ayeuna mah eueuh kolot keur ngeunah-ngeunah ngopi tanang jolengkat bae pannya, dilengkah irung kolot sampai ka dupak, ngajedag kolotna lain menta hampura kalah mah sorry beh, babe si di lawang aja. Bener teu mak? Kemungkinan kadaharanana anu salah. Terus teh ieu bukti nu kadua, urang mah baheula ka kolot eta sieun, komo ka kolot lalaki mah. Kolot lalaki bapak malototan doang, ngaji dia, ngaji. Berangkat ngaji, bener teu mah? Ayeuna mah teu mempan. Kolot lalaki kurang kumaha galakna, ngaji disapak, ngaji. Kalah nembal pak, pelotot biasa aja keles. Gitu. Komo lamun ku mana ye? Moal mempan. Cek kemana ta? Cek ngaji. Kumaha jawabna? 5.000. Bener teu mah? Kemungkinan salah barang dahar. Bener apa bener? Kula mah sok ngomong kieu bah. Ayeuna mah alamna caang, hatena poek. Baheula mah alamna poek, hatena caang. Ieu anu jara di kiai-kiaieuna santri baheula. Heuy. Santri baheula mah maaf. Kitabna mah sarah sitin doang tapi barokah santrina loba. Bener teu? Gara-gara naon? Alamna poek tapi hatena caang. Baheula mah ngajina ge make lampu totok teh mah. Moalnya dia melutik keneh lah. Bari jeung salah denge bae dipagahan ku kiai wa ku ana wagfir lana warhamna, kadengena ku manehna mah apu mana gambir mana. Tapi ulah ka disungsrikeun yo, maaf kolot baheula mah kolot baheula najan jajampean teu pati bagus, maca Quran teu pati paseh, tapi anehna eta jampena manjur. Bener teu mah? Benernya kula ge kaji pernah nanya ka mbok kolot, ceuk kula coba mbok eta pagahkeun nyeri beuteung, ubar nyeri beuteung, jampe nyeri beuteung, kieu ceng turutan yo, leungeun tempelkeun kana beuteungnya, turutan mbok yo, bismillahirrahmanirrahim. Bedug leutik bedug gede ditabuh di jalan gede, dug cager eta mah. Bener teh bah? Padahal dang nulalagaan bismillahirrahmanirrahim, bedug leutik bedug gede ditabuh di jalan gede, dug cager. Tapi kunaon ayeuna mah paseh maca bismillah teh dek manjur bae.
Bener apa bener? Karena hatena baheula mah nyambung sanajan alamna poek tapi hatena caang. Hiji tah. Anu kadua kunaon kolot baheula jampena manjur aya paribahasa hamun hayang boga peurah kudu daek peurih. Kiai baheula mah tilok loba dahar. Bener teu mak? Beda jeung urang ayeuna nyatu bae. Isuk-isuk nasi goreng rada burang dahar ke sore seblak di dia aya zaman seblak ayeuna mah sore ngabaso loba dahar urang mah sehingga lamun kolot baheula datang ke dokter ya bu euy kolot baheula datang ke dokter pasti cek dokter ngomong kieu bapak banyakin makan ini lobakeun ngadahar ieu berarti kolot baheula mah tilok loba barang dahar sehingga ku dokter titah ngalobakeun dahar ieu beda jeung emak ayeuna lamun ka dokter cek dokter teh mak jangan makan ini kolesterol jangan makan ini asam urat gitunya jangan makan ini kencing manis diabetes terus dokter kula ngadahar naon bae eta be undur-undur tah jeung cacing kalung berarti urang mah loba barang dahar. Bener apa bener? Anu katilu kunaon kiai-kiai baheula kolot-kolot baheula manfaat barokah elmuna sageblek-geblegna jalma baheula ka kiai tilok ngalawan. Bener teu neng? Hormat ka kiai baheula mah kami keur masantren jeung Kisiroj di Tangerang eta karak aya kiai dehem doang geus lalumpatan ka jaisin ka kiai keur dahar di komblok aya kiai dehem eta sangu ditinggalkeun saking isina ka kiai pan kiwari mah geus beda budak ka kiai nginjem korek goblok gitu nya sakalian jeung rokona ka kiai dong babaturan bae maaf kula sok cerita di hareupeun santri di mana Syekh Hasim As'ari mas santren ka Bangkalan cenah ge dina hiji waktu kiai natea keur bingung katempona ditanya ku tataku Syekh Hasim As'ari kiai kunaon patut bingung amat ieu cina pugu anting pamajikan kiai ragag di mana kitu kiai ragagna di WC neng di WC WC ayeuna ulah dibayangkeun jeung WC baheula moal sarua mah ayeuna mah kloset aya baheula mah WC na teh di tengah balong anu make jambatan teh nya WC na teh ngaranna ujang kakus jamban cemplung kina salah si cocok nama santri anu aya pasantren anu aya WC etaan langeus WC cemplung lah kunaon disebut WC cemplung eta karakter santri teh bisa ditebak dina suara taina mah lamun pluk can dahar ka budak leutik taina lamun plung tos ngariung tah mah mun gujebur jeung jalamana tah madak raga ampun eta tanpa disuruh Syekh Hasim As'ari njebur kana WC ngagogoan anting pamajikan kiai sampai panggih dibikeun ka kiai na ieu kiai anting pamajikan kiai kapanggih eta kiai mukana berseri-seri bunga atau maaf kak sanajan sungut teu ngomong eta kiai hatena mengadoakeun nuhun dia ceng geus ngabungahkeun hate kiai hate mama mudah-mudahan dia manfaat ilmuna barokah alhamdulillah. Jadi ternyata ilmu manfaat barokah teh modalna hiji neangan kesenangan hate guru insya nu minimal becengnya asal kiai rek keluar ti imah sendalna lap balikeun kitu osok tilok ya heuy lamun kiai keluar di masjid sendalna balikeun lap ieu mah sendal kiai main jajal bae polong dibawa ka warung deuy kiai na atar neangan sendal lain ka mana idak tuh di bawah sijah cenah datang sijah ieu hampura cenah sendal kiai tadi mengalap barokah nabe tolong neangan kesenangan hati guru yuk kula ngajak tadi cek sambutan supaya jadi motivasi ke para santri supaya semangat mas santren insya lamun diakurkeun jeung zaman Nabi Nuh alaihi salam keur zaman Nabi Nuh alaihi salam kan banjir
nu salamet tina banjir harita nu naik kana kapal Nabi Nuh, nu naik kana parahu Nabi Nuh. Ayeuna ge urang keur banjir, lamun hayang salamet naik kana parahu. Naon parahu zaman ayeuna? Pondok pesantren. Naon parahu zaman ayeuna? Majlis taklim. Naon parahu zaman ayeuna? Madrasah diniyah. Insya kudu ngaj ya, oleh-oleh ti urang pamarayan geus ngajina 3 bae. Ngaji eta kan tolabul ilmi, tapi nu rek dicacahkeun ku kula 3 bae. Tolabu na bae, tolabu hurufna aya 3 bah. Euy rek naon leukeun aing bae ya. Hurufna aya 3, tolabu eta satiluna masing-masing boga harti. Lamun cek santri mah ngaranna mustaq hajinya, lamun cek pamuda mah ngaranna singkatan. Panayeuna mah usim singkatan kantor kepolisian sektor Kapolsek, kepala sekolah Kepsek, kepala desa Kades, kepala madrasah Kamad eta dakna. Kamad, wakil kepala madrasah Wakamad lah. Koma budak pamuda mah tuh haji karena bikang-bikang main singket baik. Budak eta mah bikang kijang panter. Tuh, non kijang panter kaki panjang pantat muter tuh. Aya bikang Hitachi, naon Hitachi? Hidung tapi cibui kacapi murun. Nu paling parah bikang Toshiba, naon Toshiba? Tos hidung bau. Tapi maaf mang, euy, mana pamuda yo? Lamun nanya singkatan kanu ahli kanu nyaho, dia mananya singkatan SPBU jeung nanya ke tukang sapuna di pom moal nyahoun ceng. Mang berapa tahun gawe di pom? 8 tahun ceng. Mamang nyaho kana singkatan SPBU atuh nyaho lah sotoy ta budaknya. S-na naon mang? Solar ceng. P-na pertama, B-na bensin, U-na uyup kudia. Jengkel pertanyaan baiknya lah kena prank baik dia mah. Ari cek santri mato na eta tordul jahli. Naon hartina tordul jahli? Ngusir bodoh. Ngusir bodoh. Kang tukang son efeknya di repebnya kecilin bang. Repeb dihabisin aja bang. Repeb dihabisin, bassnya kecilin. Repeb habis. Cekap. Oh, jelas tuh bu. Aku lagi boga salon di masalna. Lamun kori tadi saya samsuri make eho efek bagus. Lamun ceramah make eho sok goreng ujungna hanya kamu yang aku cintai. Tai. Halut eta tainya loba. Komo lamun ngomong kieu mayo, kalau Anda sakit kepala minum Paramed. Oh, dia ngomong lain aing lah. Aduh ngaco di baing lah. Tokna eta tordul jahli, ngusir bodoh, micun bodoh, urang ulah betah cicing dina bodoh. Urang mak geus kagol bodoh, anak incu urang mah ulah mere bodoh. Urang mah SDG henteu tamat, anak incu mah kudu sarjana. Urang mah maca Quran gitu bisa, anak incu mah kudu tahfidz Quran. Amin ya robbal. Ya robbal. Maaf lamun anak ngan saukur di warisan sawah, di warisan harta tanpa diwarisi ilmu. Harta mah satahun gereng se beak, bener tebah. Jangankan 1 tahun sabulan ge harta mah ludes beak dijual. Tapi yakin ilmu lamun dititipkeun kanu jadi anak, insya Allah ieu ilmu bakal narik kana harta. Percaya apa henteu? Tingali para kiai jam mobil na bararagus, imah na bararagus, bikang na galulis, bener teu mah? Teangan pamajikan kiai nu goreng hese, pamajikan kiai mah galulis bae. Tapi aya nu ngomong kiai ustad lah jatah tetangga aing kiai cina bikang na goreng, atuh nasib tamanya.
Jadi dengan ilmu bakal narik kana harta, makana ulah ngawariskeun bodoh ke anak. Jelema bodoh macap bantuan mah geus peuting. Jelema bodoh macap kahin katin. Jangankan urusan akhirat, urusan dunia bae ge beda. Jelema bodoh jeung jelema pinter mah qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Didinya aya huruf hal eta istifham inkar, artina puyuh buntutan ore tak-takan gitunya. Jelema bodoh jeung jelema pinter moal sarua, percaya teu bah? Jelema bodoh kuli ngangkat batu satruk diupahan 100.000, jelemana limaan kabagian 20.000 ewang, capek suku katinggang batu, capek teu? Tapi nyacakan jelema pinter dokter ngarana ngangkat batu leutik sagede siki tangkil dina jero beuteung pasien 12 juta sorangan bae. Paham tuh ya? Eta urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Maaf dulur, sagede salat nu mantak urang eta salat kudu ngaji, ulah dilalaorakeun sagede ngangkat leungeun anu sok ngaji jeung nu tilok ngaji beda. Pan kami masuk ngaji para santri ngangkat leungeun tadi diparentah ku fikih khudwa mankibeh, lempengan tak-tak lah sakieu. Kelekna lalaki mah buka renggangkeun nangtung nage renggangkeun lalaki mah, lamun teteh ya ibu-ibu kelekna rapetkeun nangtung nage rapetkeun. Kunaon kami mah lalaki teu dirapetkeun karena lamun dirapetkeun khawatir bakal aya nu teraniaya mah. Kecepet cina kaji sadis ya. Tegang bae ngajina. Pantitah nage khudwa mankibae sakieu lah. Ieu mah aya nu masyaallah ari gapleh mah di pos ronda 2 jam setengah kuat tos eta. Kuat kieu bae panaglik bae nya. Siling podaran jeung mitoha. Lewat mitoha. Cek mitoha modar minantu. Tuduk bah lamun kula modar urusanna anak abah jadi rangdak ya. Eta nyekel gaple 2 jam setengah kuateun, tapi giliran sholat ileungeun doang berat bae. Udah henteunya. Aya nu kagigir bae ngangkat leungeunna Allahu Akbar, beletrak kana tarang batur panda. Atuh cincin segede jengkol pan. Untung nu belah dina budak Cimande bisa kelid. Hai, atuh ribut di masjid lah. Telok ngaji sih. Aya nu ngangkat leungeun luhur jasa lebay. Allah, cek ulah ka Junet. Eta ngangkat leungeun dina salat luhur amat, kumaha jawabna? Alah gandeng ustad aing mah teu deuk uji-ujian jeung pangeran mah. Atuh teh kitu-kitu amat banyak. Makana dulur kabehan kudu ngaji, Tapi kula yakin di Wanasala malamun pengajian mingguan ramena doang kieu, amin. Doang kieu teu meragukan si wajah-wajahna ya. Kula ge nyaho pengajian bapak-bapak paling ya 15-an doang banyak. Beungeutna eta-eta bae teh ya. Anu geus teh bau tanuh teh ya. Datang ke masjid aing mah ieu cangkeng pegel bae. Datang di ngeh kreh bae batuk pan. Datang di ngusapan bitis bae masing sireumeun bae. Lajuna mah masjid doang puskesmas bae. Alasan klasik di pamarayan mah lamun bapak-bapak titah ngaji alasanana teu boga rokok. Padahal mah teu kudu boga akal bah saeutik mah. Najan teu boga rokok ge mawa gas bae. Nah kantong. Terus datangna ti meuri uluk salam nu kencang. Assalamualaikum. Terus salaman, ayo puter kabeh tapi matana ulah meleng. Deuleu batur nu rokona pinuh keneh. Isak mah rokona pinuh keneh ya. Eureun di dinya ulah wakadiuk action heula kuda kodok kana kantong. Duh mad aing rokok tinggalin di imah. Aing rek balik heula nya. Cek Sagman ulah balik ngaji tereh mulai taro kalau batah oge ari kitu mah. Wih keren eta.
Tapi ulah sering-sering teuing matak dicirian ku batur kah. Ya, tokna tordul jahli ngusir bodoh micin bodoh insya. Terus teh kene lamna layinul qalbi lulus hate ku ngaji innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jalma anu menang predikat ulama anu geus dikaruniai ilmu ku Gusti Allah lain semakin sombong, lain semakin gagah, yakhsyallaha justru semakin sieun ka Gusti Allah Subhanahu. Bu pare di sawah anu beuneur eta nu ngeluh, anu ngacung mahapa rek nanya ibu sholat setelah diajikeun eta ibu sholat ibu tambah anca apa tambah gancang? Anca hayang benang tumak ninahna, hayang benang saktahna. Nu sholat gancang mah paudag-udag jeung sinetron moal salah. Ieu lain ngomongkeun sasa, ngomongkeun pamajikan kula mah sakitu pamajikan kiai komo bikang RT mah nya cikulat ya neng bira sholat isya kesika iklan be bukan iklan sholat begitu iklan tuh iklan bira sholat bener ngalawudu kecapak terus make mukena barang beres make mukena lain sholat kalah nagog dina TV. Haruh cikulat ya pangaruh pamajikan kiai nonton TV ge make mukena hese nyarekan anak mana mengalawan bae bah beneran mal munang. Hei geura sholat isya engke iklan deui be begitu iklan bener sholat kitu ge 4 rakaat ngan 3 menit. Allahu akbar subhanallah paling cek malaikat ieu sholat apa senam lantai ieu jelema. Ditanya ku anakna mak eta mah sholat ganca amat ulah gandeng geus tapis aing mah sholat tiba heula. Hei setelah awak ngaji ternyata sholat urang acak-acakan keneh. Setelah diajikeun ternyata awak urang akhlakna acak-acakan keneh. Lamun awak dibawa ngaji doang balong saat tingali bah balong saat bangke keong pabalatak tunggul jarami noreg tag telah noreg tag rusab nu aya lamun awak dibawa ngaji. Tapi lamun awak tilok dibawa ngaji maaf doang balong caah be ngaplak teu kadeuluna naon. Maca Quran geus asa geus bener bae salat asa geus bener bae naudzubillahi min ya makana kudu daek ngaji supaya lulus hate ulah som ulah som di alam dunia nu disombongkeun naon kabeh ge titipan ti Gusti. Imah 2 tingkat titipan mobil mewah titipan jangankan di akhirat di dunia BG eta mobil mewah terkadang geus teu daek maturan urang percaya apa henteu teteh boga mobil mewah 4 jero lah gitu empok tunernya teteh muriang dibawa ke rumah sakit maot di rumah sakit nu nganterkeun mayit teteh di rumah sakit ka imah teteh Fortuner teteh apa ambulan rumah sakit Fortuner nangis teu daek nganterkeun bener apa bener padahal meunang ngaridit eta sabulan 8 juta ngabelaan salakina ngarokona gudang garam merah pan bener apa bener imahna mewah 2 tingkat kamar mandina mewah make poslen make bathtub make shower runcum kongkorong panjang lamun ondangan teh sok dipake 3 tingkat di dieu ngambay ka dieu besok lebay kongkorong ditempokeun ka batur dibikeun mah henteu dipake ondangan lain kuna naon bisi nyangkol hulu tongkol doang cek batur teh pangrasaing ari gagandul mah emas pan dia mah hulu tongkol pakai kebanggaan di dia cincin 5 gram wih lamun ngaji ka dieu teteh maot cincin dibuka tuh kongkorong dibuka henteu nu pake kebanggaan emas dibuka barang menang sabulan teteh maot salaki teteh kawin deui eta kongkorong urut teteh bahkan dibikeul ka pamajikan anu anyar
nyatu di sini. Bener teh ya. Teteh hayangna kumaha ge coba hayo. Dendam dong nak ayo. Teteh hayangna kumaha nu pangheulaan pae salaki apa pamajikan? Ada. Woi, pamajikan saya. Memang bener sih lamun salaki nu heula maot, maaf anak 11 ke kaurusan ku pamajikan mah. Demo kaingnya. Ngarasa dibela meureun kajinya. Tapi lamun pamajikan nu heula maot jangankan 11 anak 2 geremot teu kaurusan. Demo dibae. Makana ieu mah ting dulur bah ye ulah sok dilawan moal menang. Mana mah sungutna ngacempreng bae. Eta lamun sapoe teu pasea bae cariawan. Lamun sapoe teu pasea jeung salaki jeung bebek ge jadi pasea manehna mah. Eta bari nyisihan ge bah, nyisihan. Heuy, nyisihan. Eta bari nyisihan sungutna ngacempreng bae. Kolot-kolot sulam salin bae. Kos nama kami teh capek nyisihan anak. Naon basalin sapoe 3 kali. Bolonan be kolot-kolot. Baju ruksak ganjaran teu meunang. Komo di pamarean mah kan di kali nyisihna bah, ngobrol taopatan bari nyisihan. Salaki dia kan karak balik di Jakarta. Lah, di Jakarta ge lumpang jelema balik jelema. Hari teteh hayangna kumaha kitu? Hayang balik bobongkong meureun. Ditembal ku hijina lamun cacahan rame mah nama. Cek hijina teh ari salaki dia ka mana aing tilok nempok. Lah aing masalakina teu jelas cenah bah. Padahal nama awak nama jangkung gede eta. Tapi kok ngomongna teu jelas. Ada apa dengan teu jelas ya? Nu katilu mah lain deui ari salaki dia mapan usaha. Ieu pamajikan mah trek syukur bae salaki geus usaha ge ngomong kieu. Alah Ustad, usahanan teh doang batur, peurahan ore tanuh meureun. Atuh jeung cina usaha batur mah dulu 2 tahun geus kaji ni mah kabeli mobil aing mah boga sawah sakota teh Ustad dijual pake modal ngawarung bangkrut bae, warungna jasa salah ngembalian bae. Ganti dagang pulsa bangkrut keneh bae, jasa salah kirim bae. Ngocoblak bae. Supaya bebenangan pengajian lo congaceng tepugunya buka dina uku dulu jen tanyakan ka kiai ayu mamroatin gosalat siaba jaujiha pastagparot kulu matolaat alaihi samsu pamajikan anu nyisih baju salakina bari jeung ikhlas nyisih bajuna insya ikhlas tuh bohong kumaha tanggal lamun tanggal muda mah ikhlas baju diperet dohiriah nama cai nu netes dina peretan baju tapi hakikatna bakal jadi malaikat eta malaikat hiber ka aras mentakeun panghampura dosa ka Allah bagi teteh nu nyisih baju salaki. Alhamdulillah bajuna dipoekeun maka seluruh nu kasorot ku mata poe bakal mentakeun hampura dosa ka pamajikan anu nyisih baju salakina. Alhamdulillah hebat teu Bu, istimewa teu. Laju kabita deulekeun bah kesuk marame nyisihannya. Rada beda teh kitu jojorowokan baju mana baju cek salakina bersih kabeh eta buka nu keur dipake main buka bae bah mama kasih tamanya. Tapi maaf ulah wakacungar cengir kasusna di pamarayan malah menyisih baju teh sok ngodokan kantongnya bener teu bah lu wajah-wajah korban ngahenen we i wajah-wajah tersangka ya rek nyisian pan sok ngodokan kantong keresek dicabut aya duitan 100.000 kumaha ngomongna alhamdulillah Gusti di mana be milik mah boloon tama kalah dipoto cekrek terus diupload karena Facebook. Alhamdulillah rezeki istri solehah pelabah mana kira-kira dibikeun eta moal kasalaki bebeja moal Bu
Bo yo lamun dibejakeun ku kula dosana marah moal ya abah cicing beulananya menang pelebah dia mah ya idza akhodatil mar'atu mala zaujiha bi ghairi idnihi pakaana masarokot siti namaroh pamajikan anu nyeuseum baju salakina nyokot duit salakina teu bebeja deui ka salakina dengekeun sok totore kanan pamajikan anu nyokot duit salakina teu bebeja deui ka salakina dosana sarua jeung 60 kali ngarampog mah Wuih cocok tante ya buset beban korban doang nama tuh tak aya nu protes Ustad kumaha lamun salakina pelit tahu kadinya namanya aing itu mah idola hari pamajikan ari dahar hayang ngeunah mere duit 10.000 hari pamajikan hayang glowing doang pamajikan batur dibelikeun MS glowing tuh jengkel tuh bu dengnya asli pengakuan korban ya bah cacahan kula maaf tilok jauh tina rumah tangga karena rumah tangga itu skala terkecil dalam negara bener tuh lamun rumah tangga beres kampung ge bakal beres lamun kampung beres desa ge beres desa beres kecamatan beres jadi ruksakna nagara teh diawali dina rumah tangga almar'atu imadul bilad ida soluhat soluhal bilad wa ida pasadat pasadal bilad maaf awewe teh tihangna negara lamun awewe na hade negara ge bakal hade lamun awewe na ruksak negara ge bakal ngomong kieu ka salakina heuy ka gawe 10 tahun atuh maling-maling naon be gitu ngomongna benernya ka deuleu batur mah ka deuleu naon dia korong yuk ka dieu mumpung aing sales mayo lain eta kakak nu koneng engke ge aing rek kawe heula kakak mah tong arti bae anu 24 karat teh kakak 24 karat tadi aing nyetek dia sina sakarat lah sakali eta kan bener apa bener perhatikan tapi maaf di belakang jenderal ada istri yang membantu bener gak bu iya kiai ge kiai nu gagah mah pamajikanana betul apa ente jadi santri jadi kiai ulah nelusugi ayeuna 10 tahun masih yakin balangsak bener tuh makanya pamajikan kiai mah hebat kula menyalutkeun siap kan sabar di bawah susah ku kiai berarti pamajikanana sabar alhamdulillah terus daya bah makanya tugas abah lalaki mah tugasna neangan duit pamajikan mah tugasna ngitungan lamun aya lah paham apa ente ya pan ari ku ngaji mah lulus HTKB-han lainul qalbi ternyata urang teh akhlak teh jauh tange keneh bener apa bener yuk ngaji sinah lulus hate ulah ulah dipake ka sombong maaf kula boga dongeng karena cek guru kula ceng lamun ke pidato lobakeun bae contoh li anal asya asohihatun bil amsilah teruskeun tah ye nah naon ge tilok wa ka geura-geura ka harti lamun can dicontohkeun bener teu mak jalema sombong eta mata doang tangkal kalapa kaca kalapa teh aing mah luhur tangkalna sombong kalapa emang bener sih nya cek kalapa teh aing mah umurna panjang sombong emang benernya cek kalapa teh aing mah serba kapake bener sih mah mah kapake baralakna kapake mancungna dawegana nyerena buahna tangkalna akarna ge kapake lamun lebaran teh sok aya kue akar kalapa mah alah kena prank di bae ngarasa pangkapakena awas hati-hati lamun jelema ngarasa aing pangkapakena percis doang kalapa ta jelema kudu doang terong merendah diri diledek ku kalapa alah terong dia mah tenyeni hirupna ari buah sagede peureub ari tangkal sagede cingir dia mah 3 bulan ge modar terong gitu
ngaledek tak kalapa ngaledek, tapi maaf kurang tingali ujungna umpama RT hajat ceng ka kebon ngalak kalapa berangkat Udin anak RT ka kebon ngalak kalapa nyangklek golok panjang sukut ba kalapana ge luhur eueuh tetekehan deui ta mulai kalapa sombong disiksa dijieun tetekeh tatakah dikadekan ti handap sampai ka luhur gecrek 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 nyeri ceuk kalapa sombong jeung nya nama. Wih terus daya datang ka luhur Pak kumaha ye kalapa ngalana jajar ceng pulintirkeun hiji dipulintirkeun nyeri kalapa geus dikadek bela eta tandanana dikadek tandan satandan gecrek sapat murag ka handap siut kejebur ka teh kebo sombong. Terus Pak kumaha ye kalapa mawana ka imah hese-hese mah ceng digusur be digusur di imah di kebon sampai ka imah kalapa digusur geus budak badukana batukana pager sombong cing tangkura kalapa mah nya. Paham teh ya? Datang ka imah Pak kamanakeun ye kalapa tuh balangkeun be kana kolong siut beletak ngantog kana umpak lah. Pindah kana terong mah rendah diri diperlakukan selembut mungkin ngalah terong mah tilok didupakan peletik lalaunan di wadahan kana boboko kana ember lalaunan bisi gugus bener teu ih terong mah dibawana ge ka imah henteu digusur-gusur siga kalapa mah dikelek disuhun dijingjing ngeunaheun ceuk terong datang ka imah terong mah henteu dibalangkeun doang kalapa sot kana babalean alhamdulillah pindah kana kalapa eta kalapa padahal geus beak disiksa dikadekan murag kana tai kebo digusur-gusur mantog kana umpak kuat ngomong kieu mah aing geus beak disiksa ieu doang na asup surga ba sohor puguh siksaanana loba keneh heuy siksaanana loba keneh horengnya aya keneh teu horeng mah disalumbat mah gua bros geus disalumbat siksaan kalapa nu sombong aya keneh teu dibutrikan geus dibutrikan siksaan kalapa sombong aya keneh teu diparut geus diparut siksaan kalapa nu sombong aya keneh teu diperet sakencang-kencangna sampai bijil cipatina hampasna dipicin ka pipir imah dicongcong bebek tamat riwayat lah jadi cipati bener teh ieu ya ih terong mah diambil pisau tajam dibuang gagangna dipotong opat dikopiok kana cai bersih terus dikana ayakankeun disebor di luhur ku cai anu suci tur nyucikeun supaya najisna leungit alhamdulillah geus meunang motongan pertanyaanana anu pangheulaan asup kana kekenceng terong apa kalapa mah tilok masak cicing soto ya anu pangheulaan asup kana kekenceng ternyata kalapa cipati ngogolak-golak hartina naon jelema sombong anu pangheulaan ngarebek dina neraka. Paham teh ya karak bros terong lalaunan diasupkeun diberean micin uyah bumbu asak jadi sayur engke heulaanan mah kalapa ngarasa capek kaji cek kalapa doangna nu meunang ngaran mah aing yo jaing pangcapena berharap menangaran ternyata salah cek RTT Ustad keputing kanu aing rek naon teh rek haol aing boga sayur naon teh sayur terong eta kalapa nyeseg mah cek kalapa teh goblok doang aing nu paling capek nu meunang nama si terong jadi hate kalapa paham teh yo paham tepuguh lah cek eta teh dicek Ustad nu dahar ieu RT ieu terong ngeunah amat ieu pulen amat ieu mantep angeun terong ieu cek kalapa aing dusu nu capek mah aing barang-barang menang 2 jam tas ngadahar angeun terong ngadadak perih beuteung nyeleksak beuteung nyalahkeun saha eta mah aing doang tadi nama doang nakarak tas ngadahar angeun kalapa ieu tadi aing beuteung perih cek kalapa goblok dia giliran ngeunah nama terong be di alam-alam giliran nyeri beuteung mah aing disalahkeun ieu dongeng eueuh na kitab nama tapi ayat bah dina ujung Riyadul Badiah teh ata min ahli riya alladzina yal'abu bihimus syaitanu walam yajiduna li a'malihim fil akhirah lamun di dunia hayang boga ngaran bae hayang menang nama bae viral ge di bumi ku malaikat mah teu viral
terkenal je di dunia ka malaikat mata terkenal hartina geus menang nama di dunia engke di ditu moal panggih jeung amalna. Heuy pandaya nu ngomong ki eta jalan lamun aing moal anggeus eta masjid lamun aing moal jadi sohornya engke di ditu teu manggih nanaon karena jelema nu kitu aladina yal'abu bihimu syaiton geus jadi boneka setan diulinkeun ku setan. Naudzubillahi min makana ulah sok hayang kaal lemah capek ieu potongan hayang kalem kabeh yo. Oh aing ge nyaho lamun ondangan lamun biasana kan make kutang nomor 38 ieu mah dipaksakeun make kutang nomor 30 genep jaku hayang seksi doang sahrini meureunnya tu di ondangan batur mah parasmanan nya nama ngap be kacake kutang kebel mah paeh ku kutang eta teh geus mangkana ulah sok hayang dial ulah nu pinter ulah sombong ku ilmuna. Maaf urang mah manusia biasa butuh orang lain bener enggak mah nu sugih butuh nu susah bener teu nu susah butuh nu sugih nu pinter butuh nu bodoh ge butuh nu pinter. Icek batur kula tukang ceramah hei lamun aya nu ngahadiran kitu ge lamun kula ceramah sajam setengah bagah ceramahna nu hadir hiji-hiji acan paling cek RT eta ustad geus kebal eta kitu nanya kitu ya. Ulah som ku ngaji lamna layinul qalbi terakhir sajam setengah udah congacengir teu puguh ya terakhir ba cek sapalihna guru ba eta birun lil walidain. Ieu urang anu keur hadir kumpul ngaji di dieu indung bapak urang ayeuna bray caang alam kuburna amin ya robbal. Jadi amal ngaji teteh bakal kabagian indung bapak teteh nu tos mararaot komo almarhum almaghfurlah insyaallah dicaangkeun alam kuburna menang rahmat ti Gusti Allah. Anu saterusna ieu haul ieu paling terakhir ya bu paling terakhir. Jadi ieu haul kan untungna manfaatna hiji kanu di haul anu kadua bagi urang nu hadir haul urang ge iiraha ge bakal nyusul ke alam kubur bakal ngan waktuna urang teu nyaho ulah ngomong-ngomong ora keneh teteh ngadenge pengumuman di masjid innalillahi wa inna ilaihi rajiun si anu tilar dunia cek teteh teh piraku atuh teu piraku lah atuh aneh jeung ustad tadi mah jam 3 pangdeuleu aing tas eta mawa motor lewat kunaon magrib paeh aing mah aneh ulah aneh nu aneh mah jam 3 paeh magrib lewat mawa motor lah. Ulah sok ngarasa ngora kene maaf kematian mah tidak pandang umur bener teu nu digugulung mah bapokolotna nu paeh mah incuhna bahkan cek ulama nu deukeut kana paeh mah nu ngarora mah heuy buktina anu kana kasus narkoba eta pamuda apa aki-aki dak aki-aki mah tilok mabok lah paling mabok supa doang manehna mah anu sok ngetrek balap motor di jalan raya ngetrek manyokan ngetrek balap motor eta pamuda apa nini di mana nini boro-boro ngetrek nini naik ojek kancing tukang ojek paragat ya ulah ngarasa aya pamuda ngaranna si Alek mah jeger si Alek keur modongkrong bengising di kebon datang Ijroil cek Ijroil saha dia Ijroil rek naon nyabut nyawa lah nyawa saha di dieu dia doang sorangan berarti nyawa kulanya nyawa dia engke ge kula ngisan heula teu bisa pokona nama dia manasibna paehna kepet belah paham teu ya is eta mah urusan Allah ulah sok ngomong kieu bu euy di ditu mah lamun aya loba nu paeh teh loba nu paeh sok aya nu ngomong kieu ibu-ibu ulah gagabah budak nu paeh poe salah sama sok loba nu nuturkeun cepi di dia deui bosan aya bae ampun atuh di mamana ge mah nu paeh mah pasti loba nu nuturkeun tidak ku batur ka kuburan moal pacul sorangan
oh jingnya ieu mau ngomong jeung ulah gagabah budak nu poe-poe salah sama sok loba nu nuturkeun begitu aya mayit lewat ka hareupeun imah manehna wer malangkeun cai bari ngomong teh jojong bae ulah saajak-ajakna saha nu ngajakan ngaco bener teh ieu laju asal tas magrib kan sok aya simut lah asup ka jero imah kata per be kumaha ngomongna bapak kolot naong incu simut cek simut teh iraha kawin jeung mau kolot dia aing simut jeung bapak kolot menjaman baheula kan kercana listriknya simutna ditewak dibulum juburna teh mah karena lampu totok perepet barang tas dibulum diomongan he simut dia lamun mau penyakit ka ditu ka jauh lamun mau milik balik deui dia ka dieu eta simut mah lamun bisa ngomong todok aing najan aing mau milik di aing kapok ka dieu deui jebur aing dibulum ku dia. Terus artina tadkiratul maut ngingetkeun bahwa urang ge makal maut. Urang anu candaek salat rajin sol, candaek ngaji rajin ngaj, anak titah marasantren lamun boga anak 5 3 titah sakola 2 titah masantren insya tokna naon ma tordul jahli micen bodoh lamna layinul qalbi ngaleuleuskeun hate bakna birun lil walidain ngababagus ka indung bapa sakitu anu kapihatur kirang langkung nanyuhunkeun dihapunten hadanallah wa iyyakum ajmain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.